lamun doraka ka inung bapak cenah geuningan aya kecap lamun di lemur kai ranu lamun di leuweung kai dangdeur dipake pangaret bingkang dipake pamikul bengkung dipake silu teruhai matak beluang anu niuk lir hirup cara gambaran awak titincek beung dicekek paling untung mangge kokotor eta doraka ti inung ti bapak bener untung akang teu boga anak oh untung nek acan boga anak da asup kabeh teh aing mah bener akang mah penting manual mereka dan matak nu jadi anak teh kade ka inung bapak teh ulah camplak ulah ya geuning kitu kanyaahna teh luar biasa deuleu kaberatna teh kitu ka anak mana ulah lalawora Yudhistira anu aya di tengah-tengah wala dia bala tamtama memang karaos kaseret ieu kareta teh rada mundur ku mundurna wala dia bala tamtama nanging ieu Prabu Batra Kresna sampun dumugi dateng ngarsing datang niratanga deman dewa pakulingan datang niratanga deman dewa pakulingan sembah kapihatur Raka Batara yai nuhun aya pikir saeunaon oh kieu aya sakedik dugikeun tapi hapunten naon pangarsa Dres tajumna kaula nun antos-antos sedap karaos ku salira dinten ieu urang sadayana bakal pinanggi jeung apes anu mawi memang hebat na Kangjeng Rama Guru teh di dieu karaos munurna wala dia bala tamtama oge nu dipayun teh gempar ya wios rasiko perang mah kitu kuduna ih sarasa wios di dieu urang sadayana teh kedah ngangge tareka da dinten teh ge ngarepkeun meunang urang teh perang teh sabab urang teh kaasup golongan anu micinta kana keadilan micinta kana kabeneran leres tah hiji-hiji na jalan kombayana teh lemah malih lungsur tina kareta jelaran aya wartos ti palih kidul sorak hambal-hambalan ulah dia bala tamtama ieu telahkeun Aswatama gugur nah eta teh leres Aswatama putrana nu gugur nu mawi aya gajah ngaranna teh Estitama Estitama Aswatama ta eta saleresna mah anu korban teh gajah anu ngamuk wae salamina upami lebet ka medan dadalaga teh sakur musuh nu caket teh digalei dibelit ku tulalena nya ku Yai Bima teh digada sirahna nepi ka masing pati teu makaring pelajar ta eta anu paeh teh oh janten sanes Aswatama putra Kang Janama ta eta sanes nah nanging di dieu kasempatan kangge urang tingali wala dia bala tamtama aya karaos maju deui wala dia bala pihak Kurawa aya kaseret deui ku pihak urang ku mundurna Rasidor ku lungsurna Rasidorna nyanak bandera bodas malih panginten ieu mah panginten naroskeun ka itu ka dieu meureun aya nu nyaurkeun nya sareng henteu
asa dibohongan panginten tuang rama teh emut ka salira ka tuang kaputra yen jalmi nu tara bohong mah salira pisan leres tayena upami ieu mah upami kangge kamenangan sareng kajayaan urang Pandawa upami naroskeun tuang rama ka dieu cara meureunahannya Aswatama teh pun anak teh gugur jadi akang terang yen salira teh hiji jalmi anu tara dipahing pisan eta bohong tenang upami naroskeun nya cenah bener nya we kitu kejar meneng Gusti petengat nira ujar meneng Gusti petengat nira dan Mega Potara awurlan Mega Putih wala salin sumabda Prabu Yudhistira sakedapan petena wangsul marginepun peteng penggali Rasa Batara yai panuhun we rupina kaula moal tiasa Kang margi kaula teu hayang ngarepkeun menang perang tina ladang bohong dosa lajieun eleh we kaula teh perang tapi teu ngabohong aduh silat ansur Pandawa mun kitu. Dawios. Dan teu kitu ge urang teh sadayana bakal hancur. Leres aya kitu teh apa? Jadi kaula nuhun regreg akang pagi. Kitu sote akang mangadoja. Sumuhun. Leres nuhun. Ulah ari bohong mah akang oge teu satuju. Da kitu sote akang mengadoja bilih rayi kapangaruhan. Timalan upami naroskeun mah nya we kitu Aswatama teh mati gugur. Tadina manah we ulah ditarikeun. Leres paman ama kitu Aswatama teh gugur mung gajah tah mung gajah mah dilebet manah we. Sakitu dan teh kalebet ngabohong. Etan teu bohong. Henteu teh mah. Da teh tarik. Da teu tarik, da dituluikeun. Malah selang ku sisi dueun sakedik mah. Supaya sulah katawis. Moal yakin akang tanggung jawab. Ai sanes bohong mah teu nanaon. Nun. Mana kareta Yudhistira? Yudhistira kaset tu geuning jadi enggak lungsur samut tuang rama. Sidorna parantos dadalik degan margi